Paribasa Sunda mah tak bisa dilemaskan. Ayan, naman tulungan anjing katepet. Suka dilemaskan, tulungan koko katepet. Sampurasun, bilang patepang dari sarang emak. Manis yang cantik jelita yang tidak akan punah selamanya ya. Seperti biasa gitu ya, emak jarang doi nepangaloi tina waran budaya Sunda khususnya Korea. Nasiaran siapa nyaran malah mandar nambahan pangabaru khususnya kaum kabaran man baru dak zaman kiwarik ya anu tos rada kalulu bahasa Indung nate bahasa Sunda. Tidak kata nama baris ngabuar siapa habis bahasa Sunda ya. Hari bahasa Sunda teh soal pisan gitu ya. Dan tawisna aya sebatas ya. Aya bahasa nulungan anjing kadempet cenah kitunya. Nah, sedang bahasa mah teu bisa dilemaskan ya. Bahasa Sunda mah teu bisa dilemaskan. Nulungan anjing kadempet suka dilemaskan. Nulungan koko katepet. Disuruh baru badai ganingan ayah paribasa. Silaing macana kanyut dinatarang cana. Beda ngobrolan aja calon mitoha ngomong dia lemes-lemes paribasa teh udah bisa gitu nya. Paribasa kanyut dinatarang cana. Dapat kating ku sopan mereka hayang kapake ku calon mitoha cana. Ari ngobrolan teh mohon cana bapak cana. Abdi maaf cina gitu nya dami mamas dina tarang banyak gitu bakat ko kaya kelemes kita kanyut tapi sakit tuh paribasa mah lantaran ari paribasa mah gitu nya terus ini tunah tak bisa dilemaskan dan hayang dilemes-lemes dia mau bisa gitu nya terus ayah dari nate paribasa Dughulung nyawa cara gitu ayang bakat gue lemes ngomong na Dughulung Dugmas takapet nyawa jadi taganahon dilemes-lemes banyak seperti anu tadi gitu nya kanyut dinatarang hartina teh eraan eta teh namun kanyut dinatarang teh lain hartina kanyut kagantung dinatarang kabayang waas atuh sia teh ya namun kanyut gunang gantung di tapi sakit paribasa mah tetap paribasanya mah bisa aja jadi kumaha oke jeung kegenawan we aya mamas dina taar cok kamana karep sih satacana ulah hilangnya subscribe, like, comment, and share ya. Manis channel, pokoknya manis, pokoknya namanya pelarian. Jadi YouTube aja. Kon, cek paribasa naon sirah namanya. Saya siaran sabanyaran gitu orang dari selana. Ngamumulai, khususnya bahasa Sunda. Terus sirah nama ngajaga gitu nya ulah nepikeun ka sirah nama ngitontoing tak cenah abi mah cenah hoream cenah make bahasa Sunda teh empek ngan ulah geuleuh gitu nya ulah ngewa kana bahasa Sunda da aya nu bogana bahasa Sunda teh masalah ku orang Sunda mama ngomong Sunda bae dan kumaha oge nya tah kitu so bahasa deui naonnya lahir kanyut sugan aya paribasa lahir kanyut sugan dilemaskeun lahir mah masalah Allah sak kadar eta cenah kanyut hayang dilemaskeun ngosrol pak kitu ku parut beris ya sakamana kalepnya eta ieu mah di antarana kitu nya oh da
sa utik ko ano penting mah aya eusinanya jeung kita mah ieu hiburan yang aya pendidikanana sa utik aya kitu nya urang teh ulah ngomong dengan ulah saukur untuk tuh paribasa saukur untuk ulah saukur baos teu naon eta oge kitu nya terus aya paribasa dinaon Lema, dapat paribasa mamatahan nganaw kahayam mira ako so masyan po po dyan katitit kapatit katitit nah kita nya ya mana wala kaya ngacabrok tapi gimana ya saya nanti sila na memang paata gitu nya mali lah gitu nya udah aku mah aduh enak mata sebenarnya nama gitu nya kayak bilang tokro gitu ini mah rasanya rasa duduk rasa mikal cinta kamu daya sunat gitu nya ulah nepikan ka pada mantai ngobot gitu ya manis yang cantik jelita ya malami na pangan itu katanya narawas lambut mate gitu nya ya di kantor hala wassalamualaikum yuk dadah